Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung adawu halaman 8. Saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sahajal intaqala anu narima mindahkeun dua dampal sampean intaqala leumpang heuh eta mana anu mindahkeun dua dampal sampeanana eta marek leumpang atawa rek aurakiban atawa tutumpakan rek numpak kuda eta mah mindah kedua dampal sampeanan rek numpak onta atawa rek numpak motor atawa numpak mobil atawa numpak pesawat inta qala nu narima mindahkeun ieu si jalma kana dua dampal sampeanan rek naon liyata'allama pikeun neangan ilmu itu siman ilman kana hiji ilmu neka mana maneh neka Sumatera rek naon nek hadir ka Habib Syekh misalnya atau rek hadir ka Abu Somad gitu Kiai Haji Abu Somad hadiran pengajian mangkat ya rek make motor rek make mobil rek make pesawat nu penting ngalengkahkeun dua dampal sampean liyata alama pikeun neangan ilmu ilman kana hiji ilmu nu dimaksud ilmu di ilmu agama tolaba min ulumi syariah tina ilmu agama gupiro maka diampura gupiro goparo maka ngahampura Allah lahu kaitu si jalma tegas nama kana dosa leutikna kana dosa anu diheula kana dosa anu geus diheula oge tina pirang-pirang dosa leutik goparo maka ngahampura Allah lahu kaitu si jalma qabla ayah tua sameme yen ngalengkahkeun dua dampal sampeanana itu si jalma sameme ngalengkahkeun oge geus dihampura dosa-dosa nu diheula termasuk dosa leutikna geus dikiparatan ku Allah manin taqala liyata'an lama ilman gupiro lahu qabla ayah tua saha jalma anu mindahkeun dua dampal sampeanana pikeun neangan hiji ilmu nu dimaksud ilmuna ilmu agama maka dihampura dosana sameme ngalengkahkeun dua dampal sampean narolong ai hadisna mah anu pelaksanaan teu berat eta teh loba catur ukur ari teori bisa ai pelaksanaan teu loba catur bukur teu beda tangkal eta teh al ilmu bila amal kasajar bila sama dipuji gitu dina WA anu sek al ilmu bila samar kasajar bila al ilmu bila amal kasajar bila sama sek hari ilmu teu dibarengan ku amalna eta teh ibarat tangkal luluhuhan waduh teori mah asa hari ngomong mah nolong gitu nya tarawih teh ieu padilahna henteu tarawih puasa Senin Kamis teh ieu padilahna gitu nya salat tahajud teh ieu padilahna salat duha teh ieu padilahna pinter ai hadis mah ai ilmu mah ngan ai
ngan dina pengamalan dina pengamalan nol eta teh kasaja bila sama seperti tangkal anu umpan yang geus tua jeung anjeun suruh. Itu aya teori hukum mah gitu udah teh kage bisareun. Teori hukum mah tapi pengamalanna nu berat. Itunya tepan loba gitu ayeuna jelema. Dalil nomor mulu gitu tapi dina pagaweanna asa jauh di ngomongan eta teh loba catur loba ngomong loba bicara tapi tidak ada bukti. Gue cari kemana gue cari pinter teori nama lu gue kemana yang bila amal jadi amal kasaja bila sama seperti tanggal buah sok tanggal rambutan coba menang muling nggak aja pan pelak tangkar rambutan itu sangkan sangkan buahan dipelak kan diurus ayam bae kadinya dicarekan bae nanti matuk sia ayo menang melak ya menang muling tukang kider ya di bejana tangkal rambutan si mana lagi ya misalnya gitu tanya ai kari-kari eta tangkal rambutan teh buki gede wae buahan cek pamajikanna teh Pak ieu tangkal buahan tangkal rambutan teh ieu geus badak bahala ana kenteng bahala tapi wae buah nya mah jeung nya tangkal rambutan mah urang teh aya buahna geus gede ieu tangkal rambutan buahan isukan mah geus neat Haji Charlie we urang tua jeung suruh jeung nangka balap tah eta kamakola pujian tok gitu kan ilmu bila amal kasaja bila sama juga wa qala jangan usaha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun akrimu kudu ngamulyakeun haranjeun kabeh al ulama kapirang-pirang ulama kumaha cara ngamulyakeunna teangan ilmuna ajian teangan serep ilmuna pulungan ilmuna cara ngamulyakeun teh bi anta amaluhu teangan ilmuna kitunya pulungan ilmuna hormat ulama akrimu kudu ngamulyakeun haranjeun kabeh al ulama kapirang-pirang anu boga ilmu painahu maka saestuna ari itu ulama indallahi eta disandingeun Allah eta kuramaun anu dimulyakeun eta kuramaun anu mulya mukramuna tur anu dimulyakeun kabeh wa qala jeung dausa sallallahu alaihi wasallam man saja makna doro anu ningali ieu siman ila wajhil alimi kana pamunteunna jalma anu boga ilmu kana beunna anu boga ilmu nadrotan kalawan ningali papariha maka biha sababiana itu ningali kholaqo maka ngadamal saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala mintil kana roti dina waktu ningalina eta si jalma malakan kana hiji malaikat yastaghfiru anu mangmentakeun istighfar lahu ka itu si jalma ila yaumil kiamati nepikeun ka poean kiamat. Sajalma cek Nabi anu ningali kana pamunteunna jalma anu alim nadrota papariha nadrota kalawan ningali papariha tuluy bunga biha kusababiyahna itu ningali model urangnya hadiran ka majelis taklim atau hadiran kana rajaban ka pangaosan urang teh ningali kana pamunteunna kiai tuluy kiai teh ngajelaskeun nerangkeun kana hiji hukum
nya tuluy urang teh ku penjelasan eta kiai atawa ku penerangan eta kiai kaharti ke urang tuluy urang teh gumujeng seuri nya anya bari seuri bari bunga atau seserian urang teh ku penjelasanana eta jalma alim ku penjelasanana eta jalma anu ngarti maka ku sababiahna urang ningali ka eta kiai kalawan bari bunga Allah ngadamel malaikat ya Allah ngadamel malaikat mintil kana nadroh tina sababiahna urang ningali ka kiai anu nerangkeun tuluy urang bunga karena ningalina eta kiai ku penjelasanana nu mana eta malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil kiamat eta malaikat mangmentakeun istighfar ka Gusti Allah hatta ila yaumil kiamat nepikeun ka poe kiamat sangkan ngahampura dosana eta si jalma kitu Allah nyieun malaikat ngadamel malaikat sababiah eta jalma ningali ka jalma alim ningali ka jalma anu ngarti tuluy bunga ku penjelasanana eta jalma alim maka Allah ngadamel malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil kiamah ngadamel malaikat anu mangmentakeun istighfar ka eta jalma nepikeun ka poean kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad karamallah wa man akramallah fama'wahu jannah. Allahu akbar bil Rabbi alina alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati nabi tasana bi'alumi wa tawassalna bi'alimi anta zuqona wasfi wa Assalamualaikum.